Satu kudu dijelaskan ku ari tobat anu bakal diterima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna, korupsi misalna. Nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang ate teh panas lamun ngadenge pamalingan deh ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabeulem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabeulem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabeulem hate teh nomor kahiji hiji embung we teu hayang boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu hayang hiji. Mereka duana tobat anu bener teh ieu anadam ala fa'liha fi mamadha kaduhung migawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung nyesel amat baheula aing keur ngora purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceurik kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah ga dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhungnya ku hari teh ceurik kunaon haji ceurik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kari timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa ceurik lain didongeng-dongeng ceurik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dieu emang teu kagambar kalakuan-kalakuan urang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduhung gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat eta ibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al-azmu ala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deui ngazam catet moal balik deui aing mah geus gurat batu teu hayang aing mah kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal beres nomor kaopat ayyakunal hamil lahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ka Allah teh ya bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum mah pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain neangan ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah
lain tobat tawakos itu beleumpeuh ngaranna tah sia kan biasana sok mawa jablay bae wae ka jalan Cikupa suka panggil sia eta kok sia mah kuari henteu tuh kari teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh kari mah aing pandagang limbah kumaha ge aing kabeuli kuari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tah nu kos kitu mah ai sia kieu masuk mah jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah kalerti kidul kok kuari henteu he sia emang teu nyaho emang kunaon bobogan aing na ieu teh daek gudang goblok jadi wao bae teh daek jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tah nu kos kitu mah tamat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah ini macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu sia kieu mah kudu mawa jablay bae kok kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ka aing teu hayang aing haram hayang nu gede ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh teu hayang haram ya jangkung gede urang Mesir teu hayang aing mah hayang nu hideung urang negro teu hayang komo ka nu hideung aing mah bukan ada hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram bae kos kitu mah aing mah aing mah menang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang si Sarini kadinya je cekna lumayan oge we ya masih kena di toilan kene mah goblok teh mah kos kitu tobat teu opat karak atta itu jadi jelas tah tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun kapan oh mah tobat wali deui tobat aduh jeri wah sakampung nyahoeun kabeh jeri aduh tobat wali deui borosot teh kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mah teh mah ngaranna tobat sambal disebut lada giliran we jengkol deui ngadahar deui bae masyaallah ulah kitu tobat teh kuduna asli at-taibun malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula mah mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu ya sepeda leutik keun baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar kan geus belajar heula engke bisa ke ahli tobat kitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli masyaallah tobatan heula Islam urang mun bener-bener
hayang meraih surga ataibuna. Tobatan ku urang dina Islam. Zahir. Tobat dina zahir Islam. Urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna. Apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu. Ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik. Ping anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu. Eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teu kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat. Teu kudu tapi atuh jeung masing-masing. Teu meunang di deuleu. Jusi awewena gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut. Di deuleu dihareup jeung di tukang LTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet. Ya Allah ya Rabbi. Deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh. Di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna. Pada tangan nang tangan teh kos kitu ngaranna. Tah ulah kos kitu atuh make pakaianana. Geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai. Sanrek ngeuleuh. Nah, si hade mata, si hade celi, kade irung, kade lisan, kade leungeun, rugap-ragap, kade lengkah, zahirna. Di samping eta wuduna, nu bener, salat nu bener, perzohiran. Ya Allah, ya Rabbi, tobat. Kuari urusanana, urusan akidah, keyakinan ka Gusti Allah. Derajat manusia tergantung kumaha keyakinan. Didinyalah nguji derajat. Urang boga keyakinan teh Pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun sagala rupa. Rizki teh geus diatur ku Gusti Allah. Dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Naon bae nu kumalandang di alam dunia suku 4 suku 2 bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha. Rizkina ti Gusti Allah. Tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah. Deres aya anu geus boga keyakinanna tinggi aing mah moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha. Pangkatna orang pangkat syariat bersyariat. Pangkatna orang bertoriko antara jeung antara pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunyana gembungeun ieu kana dunya. Ya. Yakinkeun ka Gusti Allah. Ulah ngagantungkeun ka makhluk, ulah ngagantungkeun ka dagang, ulah ngagantungkeun ka jabatan, ulah ngagantungkeun hei, sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah, teu boga ijazah hese digawe sia moal dahar sia. Teu boga keyakinan teh jelema. Mendingan disoekeun tah sumutna tah. Tuh aing mah cenah teh ja. Ieu lamun teu dagang mah tuh aing moal dahar beuleunan. Tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar. Ih, teh loba keneh geus kana ditu. Loba keneh. Waduh, lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul. Je tolol. Dalil ongko. Eta keyakinan. Ya Allah, masyaallah.
Itu boga keyakinan tinggi makan gitu. Mang dagang. Maksudnya iya ti mah bersyariat we, boga anak pamajikan urang diberi rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang. Dagang tak jual karung ka satret. Alhamdulillah aya 10 juta. Alhamdulillah. Oh, hadza min fadli rabbi. Nah, aya Assalamualaikum salam. Aduh, dulur kula. Kunaon? Tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah atuh menit nginjem ka danan menta mah. Tah, aya di aing ka karaketak we katarima 10 juta bawa los Gus ya. Cak pemajikanana teh atau cak anakna apa kok dikasih aja. Ya atuh. Saya gitu Bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan. Urusan makan mah nanti Allah yang jamin dah, udah biarin aja. Cia sakanya namanya goblok meureun. Teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia. Emang kan sejen potongan sih mau kos gitu mah. Masya Allah tuh. Berarti keyakinan ka Gusti Allah tah. Beuh. Ulah disangka. Awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan. Engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah. Moal kawadah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, Allah Maha segala-gala. Ya, tah boga keyakinan ka Allah. Kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga kayakinan teh geuninganan epes me rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah. Nah ieu berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian. Encan segala rupa urusan. Urang teh ada kudak ti peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah. Lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang. Aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud. Teu boga kayakinan da jelema. Kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu. Kudu ditobatan. Borangan. Boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani. Tobat. Berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplah ibadah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa negara encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap karasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti
sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku itu cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sabenerna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 ayeuna teh tibalik datang ka ayeuna teh teh pengakuan abdi terhadap ceuli abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu. Tak, ayo geura tobat. Ya Allah, abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh. Kabeneran atuh fasilitas rada aya, abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu. Harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang cerikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang cerikan dosa encan urang orang paling ejerik cerik tanya ku bisa kurang cerik sedih anak lebaran itu bukan duit makanya ngikeren aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar bidana gua nu kitu dijengcerikan goblok beureunan. Nah urang mah cerik teh nu kitu. Eta si kurang aja cerik we. Karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke bagian untung masih terus bebeja goblok. Urang mah teu pernah cerik-cerik. Satu. Rahat doragala. Mandi, wudu, salat, Allahu Akbar. Sholli sunat liqadil hajat, rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup saperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh bade tobat. Ka Gusti tidak sakabeh dosa.
bumi ka langit luhur Gusti pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikan nyundul ka langit pinuh dosa abdi tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age boloon ade nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala meureunna teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh tuh siapa sok juga lantur goblok keur tobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag aing nyaho ngaran teh nyaho rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap duit anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh mementak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teu kitu-kitulah encan lapor-lapor kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi kapolres meureun kumaha jadi kapolda cacak-cacak jadi kapolres geus kos kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kababawa ka akhirat abdi mun teh kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ieu mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam udah siap lagi saya goblok deu kira heureuna meureun teu budak iraha tobatna sok tobatan atta ibunda masyaallah cik ahli usul fikih mata ibuna teh ajama kebenaran mu'arab bil alif wal lam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ata ibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa
digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq. Kok kunaon eta? Tak eta urang teh ngaji teh hese teh kos kitu. Puyeng. Anu umum kok jadi ditahsis. Nah, kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali. Jelema anu tobat eta adalah al mukminun anu iman ka Allah ai gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq